Jab kurang sareng heula ngadung arah jab yu hayu bade Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana waghfir lana dzunubana wa hasil maqasidana wa hasil maqasidana. Cing musikan sareng Kang. Allahumma barik fi Rajab wa barik ya Allah berkahkeun abdi dina sasi Rajab Saban dugikeun ka sasi Ramadan hapunten sadaya dosa hasil maksad abdi sadaya. Amin amin atuh Kang apan doa ieu teh nyuhunkeun ka Gusti Allah di bulan Rajab ieu hoyong berkah berkah dina yuswa berkah dina harta bana berkah dina kapangkatan berkah dina usaha uninga berkah kula akang dipengker uninga berkah nya sim kuring ge sok emut nya berkah teh upami ngalagu ke ujung berung saat acan alun-alun dirinya at selatan oh kok emas eta mah ari ibu-ibu ku apal sakitu jauh di ujung berung eta kana emas mah apal hade hebat nya toko favorit hebat ibu sadayana bapak sadayana hapuntennya ieu mah sakedik ngaguar salas pamatahan ngojai kamerindo pamatahan hayang sakedik berkate ibu saur para ajengan teh aya dua hartos kahiji nu disebat berkate ziyadatun khair alal khair naon cenah ce palinter ari urang dieu tambah-tambahna kahadean dina kahadean geus hade barang teh ngan aya tambahna aya leuwihna namina teh naon berkah ceuk uninga cau nyaan apa cau sapiraku urang teh apa cau nya ari ceuk ece cau sae teu oh sae makanan favorit makanan yang banyak mengandung protein dan vitamin ya urang Belanda jauh-jauh di Eropa datang ke Indonesia teh teu pir hayang cau
dan di Belanda mah eueuh naon eueuh cau sae cau teh eta cau teh sae ku ece disusuan tos kitu teh dikejuan dipurulukan naon coklat seres kinten-kinten eta cau tamih raos tamih sae eta teh namina berkah dina hade aya hade dina cau aya susu ulinga susu pasti ulinga nya ibu gaduh susu gaduh nya susu ibu-ibu mah spesial margi naon teu aya expirean nya so oh ya wah eta mah susu ini jangan kedah isi ulang susu tepung oh nya bener disusuan hade di kejuan atuh beuki naon beuki sae eta teh berkah akang ulinga doran pacul ulinga sok ku ece ku akang doran pacul susuan doran pacul ku akang susuan maduan coklatan rek dilamotan moal nah apan doran gitu jadi aya soteh berkah lamun bahan bakuna naon hade nu teu hade mah teu aya alasan bade ngalap berkah we ku judina moal bisa naon da nu jadi bahan bakuna perkara goreng tidak akan ada keberkahan di sana gitu kartos ibu tadi pasehan sehat ku Gusti Allah teh raos ari sehat atuh kantenan ya Allah sagala oge ku sehat mah raos tuang raos kulem raos da naon da sehat keur sehat mah boro-boro ge tuang jeung uyah ece jeung daging domba ge raos da naon cager laras sobian ibu teu damang aduh nauzubillah min daliknya aya ibu-ibu keur gering dongkap anakna ditawaran ku anakna teh emak hoyong naon hoyong nasi padang mu puja hoyong apel mu puja hoyong naon atuh emak teh hoyong utah dah hayang kalaka hayang utahnya keur naon eta teh gering ibu sehat teh raos ku ibu teh eta sehat teh dianggo angkat ka pangaosan berarti sehat ibu teh naon berkah ku ibu teh sehat teh dianggo silaturahmi mapai dulur mapai tatangga berarti sehat ibu teh naon kitu nambah kahadean dina hade ibu ai artos raos atuh kantenan ya tiada orang yang tak suka pada yang bernama rupiah KBG hayang tiada orang yang tak suka pada yang bernama rupiah. Iya buat tadi musik acara latihan tidak terencana karek bieu kapikir lagi oh latihan heula otak bingungkeun keun bae kabeh ge resepnya kana duit mah naon apan ku artos mah sagala ge tiasa kagaleug nya ceuk nya tah ku ece teh eta ku ece artos tehnya dianggo
nganapkahan putra dianggojang nyakolakeun dianggojang masantrenkeun sae dianggo biaya pendidikan sae berarti artos ibu teh naon berkah ku ibu teh dianggo ka fakir miskin ka budak yatim berarti artos ibu teh naon lajada we dina kahadean aya kahadean eta teh namina berkah hiji nomor kadua saur para ulama ece nu disebat berkah teh aqallu syai'in kafa wa kasiru syai'in kafa nu disebat berkah teh saeutik mahi loba tuh tingali urang dieu mah jadi urang dieu mah biasa ngamubagirkeun harta neangan sesa we ece nu disebat berkah teh lain loba sesana saeutik mahi loba ge teu nyesa heudak keur naon kieu ece sok ece nyangu loba teuing aya sesana jang naon sesana tuh leheung dipake ka hayam eta kalah jadi buruk kalah jadi basi mubadirnya aing ngamubadirkeun harta teh pagawean setan eta teh innal mubadirina kanu ihwana sayatin ari ngamubadirkeun harta teh eta teh naon pagawean setan matak nu disebat berkah teh saeutik mahi loba teu nyesa kamanakeun atuh saha nu butuheun teh angan pasikeun da meureun aya poe ieu anu naon anu can nyangu tatawarkeun ku ece teh akang ece ieu abdi nyangu loba teuing kitu deui duit tawarkeun akang ece ieu abdi duit loba teuing gitu geus bingung ngaluarkeun abdi teh duit loba kabutuh ka kitu tawarkeun jang naon dituna ari ece nya teu manfaat kurang manfaat kalah jadi mubadir gitu aya nu kares nawarkeun duit ieu da urang mah lolobana boga panyakit teh naon resep ngumpul-ngumpul harta resep ngumpul-ngumpul duit melaan tatapa puasa melaan hayang dahar ge dibeungkeut ku beubeur naon hayang boga tunaeun diancam ku Gusti Allah alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir nah teu keung kitu eta ece ladang capek ece melaan tatapa puasa teh ditinggalku emas heunceu milik maru imah weuteuh milik maru hanas urang nu capek nya ceu hanas teu kaburu sodako hanas teu kaburu infak naon hayang boga ari geus boga konjor tobat maru dengeunana mah Gusti luwih karaos matak sate acan janten sebujur bangkai ce hayu urang sodako hayu urang berinfak eta teh keberkahan da nu maot hayang hudang deui teh hayang naon cing hayang sodako Rabbi laula ahortani ila ajalin qarib Gusti paparin abdi hirup deui sakedeung
hirup deui teh Gusti Allah teh. Pak asodako Gusti abdi teh hayang sodako. Cik Gusti Allah teh terlambat sudah kau datang padaku setelahku. Waduh Gus. Telat aing maneh kamari hirup ka mana wae. Pan ku aing teu dibere kesempatan sia teh jaga sodako. Kabutuhan dahar sia mah ku aing geus dijamin. Ku aing teh sia teh dibere leuwih tina kebutuhan. Nah ku sia beuh kalaka dikumpul-kumpul. Aing teh bare tugas ka sia bare leuwih teh. Ameh naon? Ameh maneh bisa mere maweh ka tatangga, ameh maneh bisa iket ka dulur. Nah ku sia lain dibikeun. Ngaran geus ngajeng jehe jadi bangke, apapun tak berharga. Gerasa kurang kupingkeun sebujur bangkai.
ayah tasib rizki nu teu diduga